Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumaha ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dengan simkuring baris neraskeun jejer cerita Sunda sayembara jago dina bagian anu kagenepna. Satunya dikawitan simkuring humajak kanu teu acan subscribe mangga diklik tombol subscribe-na. Teras like, teras komen, teras aktifkan notifikasina supaya simkuring makin semangat dina medar ieu carios. Mangga urang lajengkeun bae der kasadayana mana ranco manco. Lumangsung natarung di paguruan kilat sancang. Harita makin rame bae. Jalma-jalma teh ngalobaan anu nonton datang kadinya. Anu dagang manu dagang harita oge pakpik be ngeladangan anu jarajan. Lalajo teh barejeng barang dahar kawantu harita mangsa alam teh nyerelek beuki berang bae. Anu tarung harita di tengah pakalangan tarung nyata Nyi Larasati jeung si Barna. Nyi Larasati mangrupakeun wanoja anu geulis rupana anakna Bahreksa jeung Amburara. Nyi Larasati pancu nangtung tenang naker manehana nama da geus boga ilmu anu loba. Tang tuna bae manehana nama tenang dina nya ngahareupan saha wae lawanna. Nu kabeneran pisan harita nu ngalawanan ka Nyi Larasati teh nyatana si Barna. Si Barna manehana ngarengkenek masang kuda-kuda teu cuma harita naon-naon. Lantaran manehana lagi ajrih ari ka Nyi Larasati mah. Anakna guruna teu wani cucungah manehana teh bisi ngaraheutkeun manahna. Mangkaning dina caritaan Nyi Larasati teh memang sok nyarekan bae. Kajang santara ge kitu sok nyarekan antu pepuguh teh kasih acung kadudung kanu sejenna oge sarua. Sikap judesna Nyi Larasati teh can dileungitkeun ngahaja sangkan naon sangkan teh loba lalaki anu ngadeuketan ka dirina. Sebrut harita si Barna teh nyebrut narajang ngagunakeun kacepatan gerakanana, gerakan anu kawilang gancang. Nyi Larasati tetep tenang dina sikapna, penerajangna si Barna teh disingkahan kilplos. Harita ngeplos ngahakan kana tempat anu kosong siat si Barna nyusul tepus kilek deui plos deui bae. 2 kali penerajangna si Barna pereup katu kencang ngeplos tegeuna kana sasaran. Sauk-sauk mangga gunakeun sukuna, suku kenca katuhuna dibubat babit kadang kaluhur kadang kahandap. Nyi Larasati nepakan sukuna si Barna, "Yuk plak des, yuk plak keleweng." Harita suku si Barna teh jadi ngoleweng lantaran panakisna Nyi Larasati ge ngagunakeun tenaga lapis atuh. Puguh bae si Barna harita kageteun tetela Nyi Larasati teh ngagem kakuatan tenaga lapis anu rohaka. Tapi henteu putus harapan nepikeun ka kadinya. Si Barna dek ngerahkeun kemampuan ilmu silatna keun bae eleh mah da bakat tina tarung mah pasti anu eleh jeung anu meunang. Ari geus ngerahkeun sakabeh kemampuan mah tangtuna bae teu panasaran. Sauk-sauk. Si Barna narajang di bae. Kilek plos. Harita Nyi Larasati ngakilekeun awakna plos teu keuna di bae. Nyi Larasati harita macan aya niat pikeun males narajang ka si Barna hayang nyaho cenah kena gurak-gerikna si Barna nepikeun ka mana manehna mampu narajang ka dirina. Rakatak si Barna harita ningkatkeun kecepatan gerakanana, ningkatkeun kekuatan gedoranana. Jurus rampak sajati oge dia watak nepikeun ka tahap kaopat kakara. Tahap kaopat anu geus kacangking ku dirina. Nyi Larasati ge ngarti yen si Barna ngawatek rampak sajati tahap kaopat, atur katak manehanana teh ngawatek jurus rampak sajati dina tahap kalimana.
tangtuna bae eta bagus beda di bae, gerakanna beda jeung kemampuan tenaga lapis oge beda. Sauk si Barna harita ngarocokeun peuleup katauna kana dadana Nyi Larasati. Nyi Larasati dina waktu harita mangapendung tenajangna si Barna kopi gelang dengan katahuna. Hiuk keduk das bangkeung. Si Barna harita ngabangkeung dua lengkah ka tukang. Hiuk lengan kencan nyuruh harita kana hulu angan Nyi Larasati keduk das bangkeung. Dua kali harita penajang si Barna di aduan dibantrokeun ku leungeun katujeng kencanan Nyi Larasati ngabangkeung dua kali si Barna. Edan oge ya hidup. Nyi Larasati hebat ilmuna aduh. Kudu kubayang ngelikeunana ya. Aduh. Anakna guru memang hebat ya. Cekeun tes hatena si Barna dina waktu harita. Aneh-anehna ngarasa bingung kudu kumaha cara ngelehkeunana Nyi Larasati. Nyi Larasati dina waktu harita manihanana melongwe ka si Barna. Barejeng nyerengeh seriletik. Saterusna leungeun Nyi Larasati teh gugupai ka si Barna sangkan maju deui. Bogoe pikeun si Barna mah harita ngahudang kana sumangetna hayang ngarubuhkeun ka Nyi Larasati. Ragata si Barna ngagunakeun tenaga lapis sapenuhna. Jurus oge harita digunakeun anu sajen saaya-aya be. Jurus kepret sancang digunakeun. Tok senajan acan sampurna digunakeun. Cilung si Barna luncat harita menikeun ka ngalayang bangun anu hampang. Dina waktu turun si Barna harita ngepretkeun leungeun katahuna kana pipina Nyi Larasati. Tapi keduk deus harita ditakis ku Nyi Larasati palabah pigelang leungeun si Barna atuh bangkeung di bae si Barna ngabangkeung. Dina waktu ngabangkeun kitu Nyi Larasati ngasupkeun jejekanana keuna pisan kana dada si Barna. Hiuk cepet. Aduh, gabeunangan oge. Aduh. Bangkeung. Cilung Nyi Larasati harita luncat ngadeuketan sauk harita jejak di kana beuteung si Barna. Si Barna rikat harita newak leungeun katu newak harita suku katuhna Nyi Larasati ku dua leungeun si Barna. Kap. Tapi Nyi Larasati geus bisa antina manehanana. Buru-buru Nyi Larasati teh luncat barejeng melangkingkeun badana. Sabari melangkingkeun badana Nyi Larasati teh suku katuhuna anu kareceklan ku si Barna harita ngahiuk najong. Leupas tina ceklan si Barna najong kana gadona si Barna. Barejeng melangking hiuk cedak. Judalit celik. Nyi Larasati geus pancu nangtung si Barna nyeklan kana gadona anu karasa nyeri untuk geti catrok harita. Asa sing siremen pelebah gadona. Heur anu nonton teh surak eak-eakan. Nu ngadukung loba pisan ka Nyi Larasati da puguh atuh da geulis. Jadi we loba dukungan pikeun Nyi Larasati mah. Ari nu ngadukung ka si Barna saeutik tapi pikeun si Barna mah eueuh halanganana arek aya nu ngadukung atawa henteu oge manehanana mah tangtu rek maju di nyobaan rajang ka Nyi Larasati. Kang Barna sok deui atuh Kang. Maju deui serang deui. Atuh hitung-hitung latihan be ieu mah Kang. Nya Nyai, leres pisan. Ilmu kesaktian Nyai memang hebat. Tapi sok senajan gitu oge akang rek nyobian deui Nyai. Tada penerjang kakang ieu. Ya, cerilat si Barna narajang di bae. Dengan katu kencana menikeun ka sing belesur ditambah ku sukuna, suku kenca katuhuna. Tapi sakabeh gerakanna sakabeh penajangna si Barna ditakisan. Digiwarkeun. Malahan mah Nyi Larasati harita Nyi Larasati harita ngasupkeun tilu penajangna keuna pisan kana badan si Barna. Nu hiji mah kana dada, nu hiji mah kana pipina. Anu hiji deui mah harita kana ping-pingna si Barna da eta mah dijejeg ku Nyi Larasati teh. Sok hiuk pupu kilak los, hiuk keduk des, hiuk jebrot jelebet, hiuk cedak. Aduh.
harita masih barna langsung ngagubrag ngarumpuyuk manehanana teh. Ngarasakeun kanyeri nu pohara. Kakara harita seumur-umur nyon hulu manehanana teh ngarasakeun kanyeri anu samodal kitu. Dan memang tesaprakna datang ke tapaguron kakara harita diayakeun tarung jago nu matak manehanana ngarasakeun kanyeri teh dina waktu harita. Dinarasati pancuh nangtung manehanana teu narajang deui lantaran musuhna geus ngedeprek arumpuyuk. Si barna nyuuh kana taneuh ngarasakeun kanyeri dina dada, dina careham, dina pipina jeung dina pingpingna. Jadilah si barna nyobaan nyengkatkeun badana. Cengkat weh si barna teh. Sanggeus cengkat si barna teh auk-aukan lantaran ngarasakeun kanyeri. Si Ucos jeung Jurna teh cicingeun langsung asup ka pakalangan tarung. Si barna tangtuna bae geus moal bisa teruskeun di tarung manehanana eleh jajaten ku Nyi Larasati. Nyi Larasati ngangkatkeun dua leungeunna manehanana teh. Ngabewarakeun ka batur yen di dina anu unggul bisa ngelehkeun si barna. Curilat Nyi Larasati lumpat harita ngadeuketan kanu jadi indung bapana saterusna mah diuk didinya dina kursi urutna tadi. Alhamdulillah dulur. Lumangsung na tarung teh. Nyi Larasati ngalawanan si barna parantos reng si kaunggulan nyatana Nyi Larasati. Sok sahadi anu dek asup ka pakalangan tarung. Eta mah sok we teu kudu disebut-sebut lah. Da geus garede. Sok we lah. Pokona nama nu katingali ku mamang mah lumangsung tarung teh ragot pisan. Nu mimiti tadi tarungna si Acung jeung si Dudung dimenangkeun ku Acung. Kaduana Mimin jeung Asih dimenangkeun ku Mimin. Ayeuna tarung katiluna nu bieu kitang tarungna Nyi Larasati jeung si barna nu meunang Nyi Larasati. Sok saha deui atuh anu dek tarung teh sok atuh ka jero pakalangan tarung atuh kanya. Wih, sok atuh sok. Gitu cenah cek Mang Ucin harita. Barejeng lujag-lejeg di panggung leutik teh da sorangan manehanana di dinya. Sorana oge ditarikeun ngahaja lantaran bisi kasilep ku guruhna anu nongton. Kadilah harita aya nu asup ka pakalangan tarung. Tetela nu asup teh nyatana lalas ngalawanan harita teh Cileung Unai oge asup ka pakalangan tarung. Pemangsungna tarung lalas jeung Unai ragot sarua be. Jeung tarung anu samemehna. Jurus-jurus anu digunakeun oge sarua. Saguru saelmu ngagunakeun kacepatan gerakan, ngagunakeun tenaga lapis, ngagunakeun pikiran, ngagunakeun uteuk sangkan bisa ngelehkeun lawanna. Da ari jurus anu sarua mah kajabati ku nipu-nipu we bisa ngelehkeun musuhna. Tetela para kaum dangu lumangsungna tarung teh ragot anu antukna nama lalas kudu bisa narima kana kaunggulan Unai. Unai gitu-gitu oge manehanana teh boga kacerdasan anu beda ti batur. Ngelehkeun lalas teh. Memang ngagunakeun jurus anu sarua. Tapi loba tipu-tipuna Unai mah. Nu matak lalas teh loba kabalingernya nu antukna maka benangan kuruntuyan tenggelan Unai. Lalas harita langsung ngagedebut kana taneuh. Keur jalma-jalma teh surak eak-eakan. Unai ana mah nu unggul pogobe. Sararea ge bungaheun. Lantaran Unai mah terapati loba ngomong tapi harita. Unai teh bisa unggul tarung jeung lalas. Puguh hal anu ngebungakeun pikeun sararea oge. Sok komo
Si Abah jeung si Ambu mah barek sajeng amurarama da geus nyahoan ka unai teh tara loba cumarita. Lungguh pisan sok cicing bae. Tara kukumaha ngomong oge saperluna. Tapi harita mah geuninganan ilmu panamu jampe pamakenan teh bisa ngunggulan kana kahebatanana lalas. Saterusna anu tarung teh nyatana Nyi Sasa ngalawanan Ucos nama. Ucos lujag-lejegna Ucos mah. Kawan tu da manehna nama sok ngabojeg tarung teh. Kadang ngejebian, kadang seserian, kadang mahal-hal anu tara dilakukeun ku jalma rea oge kumanehna mah dilakukeun. Contohna ajret-ajretan. Saterusna mah sok hitut deui. Keur tarung teh brat-brat bae hitut manehna mah nu ngakibatkeun anu nongton teh sadeuri. Malahan mah Sasa oge dina waktuna rajang teh teu jadi lantaran Ucos kalakeun ka hitut menikeun ka nurutut. Cok deh tuh Neng Sasa. Wih, kalakeun ka cicing gitu. Keun bae engkang mah hitut ge da memang kesehatan cenah hitut mah. Itu teh di antara kesehatan anu tersembunyi. Mun aya jalma teh hitut-hitut menang we sabulan wah jigana cilak kanyi. Sok deui lah narajang kakang teh hayang diusapan ku Nyai. Gitu cenah ngomongna si Ucos teh barejeng mapanas ka Sasa. Pugue Sasa menikeun ka beureum beungeutna teh. Ngarasa di ladece jeung teh ku Ucos. Seprut Sasa harita langsung narajang. Ucos oge sarua harita lumpat. Sasa lumpat, Ucos lumpat, ker tarung deui. Dina waktu tarung teh disada we bujurna Ucos mah. Tapi Sasa dina waktu harita mah teu mirosea kanu disada diantepkeun bae. Lantaran eta nu disada tina bujur Ucos teh ngaganggu kana konsentrasina. Jurus-jurus anu digunakeun ku Sasa jeung Ucos sarua. Nyatana rampak sajati jeung kepret sancang. Eta dua jurus anu masing-masing teh aya tingkatan anu digunakeun ku Sasa jeung Ucos. Duanana pada rancing geus, duanana pada ngagunakeun tenaga lapis anu unggul. Dilakula mah tetela Sasa teh kabongohan ku panrajangna Ucos. Ucos harita nongeng heula brot hitut. Sasa ngabalieur. Dina waktu ngabalieur kitu Ucos harita loncat langsung neungeul manehna teh kana palabah tak-takna Sasa. Satadina mah Ucos teh neungeul kana pipina Sasa. Ngan kulantaran Sasa teh da awewe lebar temenan mun teh mah neungeul kana pipi bisi teh mah pipina Sasa anu mulus teh jadi bareuh diteunggeul ku dirina. Ya tungtung nama dipengkolkeun kana tak-takna Sasa. Hiuk jebret. Celik deuk Sasa harita ngebangkeun ka tukang. Leungeun katuhna nyabak tak-tak belah kencana. Rasa menikeun ka nyeri. Hapunten gelis, hapunten ieu Kakang ieu. Wantunana neungeul ka Nyai. Aduh. Hapunten adalah di kumaha atuh. Ari tarung mah kudu narajang. Kudu ngarebuhkeun lawan. Tenan naon Kang, tenan naon. Urang tuluykeun deui Kang. Siap ari Kakang. Sok derkeun deui Nyai. Der deui bae tarung Sasa jeung Ucos. Ngagunakeun tenaga lapis ena ditingkatkeun, ngagunakeun ilmu na oge. Nyatana kepret sancang digunakeun ku Sasa jeung Ucos. Tapi nya kitu keneh we Ucos mah ngalakukeun cara anu beda ti batur teh. Dan hitut jeung hitut bae manehna mah. Teu senge-senge puguh we Sasa teh ngambe anu bau. Pikiran Sasa jadi teu fokus. Ucos langsung ngarangseug narajang.
Sasa minang balangah jebet kabunangan pelabah dadana. Heuk cekok kabunangan di bae. Sasa mundur ka tukang panehanana ngatur kana napasna. Sedengkeun si Ucos geus narajang di bae. Runtuyan panarajang na Ucos teh memang kerang turbayangan. Sasa ngapenuh panarajang na Ucos tapi ngabangking bae. Nya tungtung na nama Sasa kudu ngaku kana kahebatan ilmu na Ucos. Sasa harita kebenangan. Aya 2 tenggelan harita kena pisan. Kana dadana Sasa, "Euk jebet, euk gebro." Cengkang. Sasa ngacengkang koleang kedebut harita bebet kana tanah. Berengbang Ucos harita lompat. Samarok Sasa mah Ucos teh dek narajang deui dek neungeul ka dirina. Sasa harita mengpeunan wajahna, mengpeunan beungeutna, bisi teh mah ku Ucos teh beungeut Sasa teh diteungeul. Tapi teh telah Ucos teh lendek neungeul. Tapi eta mah rek nulungan ka Sasa. Tong sieun Nyai, tong sieun. Ieu Kakang mah rek nulungan ka Nyai sok ugah Nyai. Hapunten Kakang Nyai nya. Duh, punten pisan we ya Nyai nya. Kakang teu ngamaksad pikeun ngaraheutkeun, ngajaheutkeun manah Nyai. Pokona nah hapunten mah Nyai nya ieu wayahna kudu dihampura ieu Kakang ieu. Kakang moal tiasa sare mun teu dihapunten ku Nyai ieu. Lantaran Kakang geus ngakibatkeun Nyai roboh bieu. Aduh, hapunten pisan Nyai. Sasa harita dihudangkeun ku Ucos atuh der jalma-jalma anu keur nongton teh menikeun kasurak eak-eakan. Ngadukung pisan ku cara Ucos nulungan ka Sasa. Sasa neuteup harita ka Ucos teutepan anu pinuh pangharepan. Lantaran Ucos teh geuninganan perhatian pisan ka dirina. Tangtuna bae Ucos teh boga niat anu sejen ka dirina Sasa. Teu sawios-wios Kang da bakatna ditarung mah. Nuhun pisan parantos ditulungan abdi teh ku Akang. Ya sami-sami Nyai. Naon anu nyeri Nyai teh? Dada nyeri? Wios lah. Ku Kakang orak di pencetannya. Wios Kang teu kedah di pencetan da aya anu sanes, aya cemimin oge sareng anu sanesna anu tiasa ngubaran ka abdi. Nya atuh syukur-syukur ari kitu carana mah. Sok mangga tuh urang ka itu yuh ka tempat anu tadi dipekereureuh ya. Yuk buru-buru Nyai, ayo buru ka dieu. Ucos harita lewak leungeun katuna Sasa atuh gep we. Leungeun katu Ucos teh jeung leungeun katu Sasa teh patarema langsung we. Ramo-ramo leungeun Ucos teh harita nyayang dina ramo-ramo leungeun katuna Sasa. Sasa harita imut ka Ucos, Ucos harita menikeun ka ngadengeuk. Lantaran imutna Sasa teh ngabalukarkeun rasa cintana Ucos teh makin jero. Anu nyaksian kana tingkah laku Ucos jeung Sasa kabeh oge sareuri. Panuju pisan jiga-jigana nama Sasa jeung Ucos teh geus aya tanda-tanda saling resep, saling suka, jeung saling cinta. Waktosna parantos para kaum dangu nuju kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.